Punta Narayana Madura Suradipati. Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Eta lamun cek bahasa Nusantara disebut apa namanya panca persada. lima persada itu Nusantara gitu. Jadi Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati itu aran karaton Sunda. Saha anu ngadirikeunana Mahaprabu Tarus Bawa. Tah Pajajaran ge eta arahna. Karaton Pajajaran arahna Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Tahun 1408 didirikan 1482 masih eta arana berarti tempat nu beda Coba ya. sakabeh sajarawan sepakat nu arana Tarumanegara eta aya di Bekasi cenah aya di Bekasi itu maksudnya si anu arana Bagagasi gitu ya. Chandra Baga itu awal dari kata Bekasi. Dipercaya bahwa Tarumanegara cenah di Bekasi. Taruma teh hiji karajaan anu di sisi Citarum. Balungan Citarum sebelah kulon. Sebab sebelah kulon Citarum eta Sunda, sebelah wetan Citarum eta Galuh. Jelas. Jadi keukeut disebut Sunda teh pakai wae di sebelah Sunda dihandap Kulon Citarum. kurang keur ngadownload Karatonanya Sri Bima kene gitu. Tapi ketika kenapa Pajajaran anu diklaim Bogor aya di Bogor arana masih Sri Bima. Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Akhirnya Aki membuat kesimpulan bahwa Pajajaran teh karatona eta kene. Tidak ada sejarah mengatakan kerajaan Pajajaran teh aya. Tetap Karaton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Ini perlu pakai aplikasi mulai kamera buaan dulu. Perlu pakai aplikasi mulai. Setiap sejarawan mempunyai ego sendiri-sendiri. Ketika orang Bogor ngomong Pajajaran ada di Bogor, nya orang Bogor. Nah, ke orang Kerawang, jadi Kerawang gitu. Kayak orang gandeng ke motor ya. Jatiluhur ayeuna orang Purwakarta anu bogana. Tapi di tahun 600 eta urang mana lain Karawang, lain Purwakarta, lain Bogor. Can aya tah disebut Tarumanegara gitu. Pakuwuan asal kecap tina kuwu. Pakuan Pajajaran cenah aya di Bogor. Tuh. Nah, ayeuna disebut Kuta Tandingan. Kuta Tandingan baheula di mana? Baheula. Daerah Bogor. Tah Kuta Tandingan teh Bogor. Ayeuna Karawang Sote jeung Purwakarta geus 1945 kan. Aduh, alhamdulillah ya. Ketua dia. Jadi mutuskan pacengkadan antara Bogor jeung Karawang dipegatna ku tahu. Saya akui ketika Pajajaran emang di Bogor zaman itu. Lah sekarang Kuta Tandingan masuk ke Karawang kok masih diklaim Bogor malu. Didinya teh Banten, Purwakarta kan gitu ya. Perhutani Banten, Purwakarta, kunaon Banten aprak-aprakan ka dieu. Didinya aya sejarah. Di 1578 Bogor mengalahkan Pajajaran. Akhirnya diklaim ku Bogor lah. Kuta Tandingan teh. Lalu bawa kamera mah 1578 teh. 1580 Sumedang. Ngadeg. Cek Sumedang aing rajana ganti Pajajaran kunaon sia Banten. Cek Banten aing ngelekeun. Ih pugu karatonan di teh. Karajaan di aing mahkotana sia tah. Menang di Jayaperkosa. Tapi secara de facto emang Syekh Mulyo Yusuf yang mengalahkan yang namanya Prabu Nilakendra.
urang lempengkeun pajajaran teh bubarna lain di 78 tapi di 18 genep 7 waktu rajanya Prabu Nilakendra. Ya pengapakan ke Pamanarasa mah can pernah dijajah ku Sesari Hidayatullah. Pamanarasa mah 15 2 hiji moksa ngahiang gitu. Jadi teu ngalaman teh cenah incu ngirbu aki cenah blengong atuh. Embungeun Sesari teh. Aki aing eta mah. Nah ketika aki nangis eueuh, uah mah uah sagigir ieu hantem wae. Kitu mantak Syekh Maulana Yusuf Banten wani ngahantem Prabu Nilakendra hayang ngaislamkeun. Nah, emang kapu uak jauh banget gitu. Nah, akhirnya anu gemes ka Islam memanfaatkan momen eta bahwa Sesari teh ngalawan ka Aki. Padahal Aki geus eueuh. Geus eueuh tah. 15 2 hiji yang Prabu moksa atuh ngahiang. 15 22 naik tah Raden Surawisesa, anak dari Pamanarasati, putri di istri Kenting Manik. Da sabab eta mah putra mahkota gitu. Kunaon dan kacakrabuana. Pedah eta mah selir di Subang Larang. Ya Subang Larang anak saha? Anak Ki Gedeng Tapa. Nah Ki Gedeng Tapa teh anak raja tapi di istri selir. Anak saha? Anak Prabu Niskala Wastu Kancana. Saha Niskala teh akina Pamanarasa tuh bulat-bulit tah. Bulat-bulit. Nanti kalau mun teh dijujut ti luhur, keder. Niskala Wastu Kancana anakna Prabu Linggabuana. Sebut Prabu Wangi gitu. Anu dibubat, tuhna dibubat ku Gajah Mada. Tapi istilahna orang Sunda mah osok dendam ka orang Jawa teh gitu. Gara-gara orang Jawa, gara-gara Gajah Mada, Raja aing paeh. Cadu tah. 7 turunan aing moal cadu kawin ke orang Jawa. Nya nang geus leuwih 7 turunan menang. Menang gitu. Nah, ketika kakarak 2 turunan urang anu anak aing mau dikawin ke orang Jawa. Kunaon bapana Pamanarasa Prabu Dewa Niskala ngawin orang Jawa, makanya disebut diturunkan kudeta dari Raja Galuh teh Prabu Dewata Niskala ngawin putri Mataram. Akhirnya diturunkan ti tampuk kakawasaanana. Geus sia eureun ganti ku anak sia. Jadi Pamanarasa mah pindahan ti akina, lain pindahan ti bapana. Bapak nama Raja Galuh lah. Di kumaha topikna naon topikna? Teh geus malu nya? Can naon iki? Hah? Topikna naon? Sunda. Jadi emang teu make eta? Jelas? Ya eta jelas teh. Ya udah jelasin itu. Iya. Tapi lu jelas ieu nya. Itu tadi. Topik santai. Di jam berapa sih nih? Terus sholat maghrib kita sini ya? Nah, ya reduk sakitnya. Udah kita ambil ya. Langsung promo itu. Langsung promo. Ya itu mau kadimah lah tuh kurang yang punya podcast. Iya, kadimah. Ya kulingkeun kieu. Keder sih. Peluang. Jelas kami sama eta. Iya. Iya. Mantap di dunia. Lah kali itu deui. Ayo, kemah lewat eta we, lewat ka IC. Ai kemah bisa Supaya bisa ka papai KB. Bisa pa Jumaah sore. Jumaah sore. Anu sejen mah itu bisa. Kuliah mah Jumaah sore berarti malam Sabtu gitu. Bari nyandak jaket ketinggalan hiji yo. Jaket sarung tangan. Di eta di Caipanon Indung. Cipanon Indung. Tahu. Berarti emang kudu ka itu deui. Ka kamar ini. Ngunah banget orang tahun heula nya. di Cipanon Indung. Ngunah banget.
Terus panjang jalan mikiran we ya. Laki tinggalkeun enak.